Wilujeng sonten pamirsa, selama 10 menit kawayun anjeun sadayana di baturan ku simkuring Ilyas Nurdiana dina saputaran liputan Bandung dina acara NBBW TV edisi Sabtu kaping 21 Januari 2023. Unggal pasisi kota Bandung sok loba rupa-rupa kuliner anu jadi inceran turis oke warga setempat. Mimitian ti jajanan sisi jalan, kafe, nepi ka restoran. Resto Sultan Agung salah sahiji restoran anu resmi dibuka dina akhir November 2022. Anu ayeuna jadi populer utamana di kalangan remaja. Kusabab lokasina anu strategis, menu kadaharan kalawan harga anu kajangkau, oke tempat anu menarik pikeun dijadikan tempat foto. Sampurasun wilujeng enjing samiarsa liputan Bandung. Ayeuna simkuring salmita masak, simkuring mayani Saraswati, urang duaan nuju di restoran Sultan Agung. Anu persisna di Jalan Sultan Agung nomor 20 Tempat ieu ayeuna nuju rame, katingali di tukang simkuring, hayu tuturkeun urang duaan. Ayeuna di kesempatan ieu simkuring salamita sareng Maya bade ngariju kadaharan nu aya di restoran Sultan Agung. Kadaharan anu bade dicobian teh nyaeta menu kahiji nyaeta aya Dutch Baby Pancake. Ieu teh hargana 18.000. Menu nu kadua aya gyoza. Harga gyoza di dieu 20.000. Sanajan hargana nu kajangkau, gyoza di dieu recommended. Menu nu katilu aya garlic horenzo. Hargana 18.000. Minumanna aya matcha latte. Pikeun anu resep kana matcha, minuman nu hiji ieu wajib dicoba. Hargana ngan 18.000. sareng mocha frappe hargana teh 18.000. Ayeuna simkuring bade nyobian menu kahiji nyaeta Dutch Baby Pancake. Dutch Baby Pancake teh nyaeta pancake nu di oven dina wajan nu dibere topping whipped cream sareng selai strawberry nu rasana teh amis seger.
nyobian gyoza sareng garlic chorizo. Karaosna gurih sareng teksturna crispy di luar sareng hiku di leubeut. Salain ti eta, chili oilna oge ngalengkapkeun. Rasa chili oil ieu tos pasti lada, campur gurih tinu bawang bodas. Tah, garlic chorizo di dieu disajikeun sareng kuah capcay nu kentel sareng gurih. Salain ti eta, sengit tina bawang bodasna karaos pisan. Matcha latte di dieu rasa amisna pas sareng menyegarkeun. Pina krep teh nyaeta kopi susu nu dibere topping coklat jeung whipped. Rasana teh amis, pahit, seger. Pamirsa ayeuna simkuring atau sareng salah sahiji pangunjung di restoran Sultan Agung. Jeung enjing teh santai sana ganggu waktu masak kedap. Satu acana sareng teteh saha? Sareng masuk Teteh di luar kota atau napi di Bandung? di Bandung teh Satu acana terus pernah ka dieu teh? keajen kalain ayeuna Teteh apa restoran ini di mana? di sosial media, jadi simkuring teh tertarik ke tempat ieu. Lamun pada harina kasuai teu jeung ekspektasi teteh. Terus pisan teh ratingna oge alus, Pikeun hargana kajangkau teu teh. kajangkau pisan komo jeung mahasiswa atau pelajar. Hatur nuhun teh kana waktosna. Sakitu aya liputan di Salon Sultan Agung, simkuring Salon Kita Pasang, simkuring Mayani Saraswati, pamit mundurkeun diri. Atur nuhun maya sareng Salamita anu tos ngaliput langsung Resto Sultan Agung. Kanggo salajengna nyaeta aya SMK Negeri 8 Bandung anu jadi salah sahiji sakola pusat kaunggulan di Kota Bandung. Ayeuna tos aya rekan simkuring anu langsung ngadatangan SMK Negeri 8 Bandung. Hatur nuhun kuliah di studio. Kami alsa seputaran liputan Bandung. Simkuring Naswataya Putri Nasir ayeuna tos aya di payun SMK 8 Bandung. Penasaran ngeunaan sakolana? Jadi tuturkeun simkuring.
atas sareng siswa SMK Negeri Salapan Bandung. Wilujeng enjing teh. Wilujeng enjing. Satu acana sama-sama teh. Sarang simkuring maya, simkuring salawita. Di kelas mana? Di kelas 11. Di SMK Negeri Salapan aya jurusan naon wae? Di dieu teh aya jurusan PKP, kuliner, kecantikan, tata busana, ULP, sareng perhotelan. Teteh di jurusan naon? Jurusan kuliner. Kangge sistem pembelajaran kumaha sih teh? Sistem pembelajaran di dieu teh nggunakeun sistem blok. Sistem blok teh nyaeta salami satengah semester fokus kana satengah semester deui fokus kana mata pelajaran. Teteh teh panti jurusan kuliner. Naon wae sih kagiatan di jurusan kuliner teh? Kegiatan nu aya di jurusan kuliner teh aya KWU atawa disebut oge kawirausahaan. Di dinya teh diajarkeun cara ngajalankeun kawirausahaan. Selain eta, simkuring oge diajar cara nyieun masakan oriental, kontinental, ngaracikin mixologi, jeung cara nata hidang. Materi pembelajaran naon anu dipikaresep di pelajaran kuliner? Simkuring mah resep diajar bakery. Simkuring mah resep diajar bakery. Sakitu wae wawancarana, hatur nuhun kana waktosna Teh Maya sareng Teh Selomita. Liputan SMK Negeri Salapan Bandung, simkuring Naswa Teh Putri Nasir, kembali ke studio. Hatur nuhun Naswa anu tos ngaliput SMK Negeri Salapan Bandung secara langsung. Pemirsa saputaran liputan Bandung, rupina mung sakitu wae warta anu bisa simkuring dugikeun dina daget ayeuna, mugi-mugi aya manfaatna. Simkuring hilyaskeun Nurdiana, sejamit mungkur, amit mundur, sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, hampura anu ditedan, wilujeng sonten.